tambah hari tambah cinta ka Kangjeng Nabi. Alhamdulillah karena ya ulah aidina status BB I love you Muhammad, saya cinta Rasulullah, salawat sampai dengan 10 kali. Waduh cinta teh ari cinta masuk resep nyebatkeun anu dipikacin teu bosan hapan we tak urang lamun cinta ka Kangjeng Nabi sok terus we salawat nu dibaca. Alhamdulillah. Tinggali ka Pak Haji, man shalla wa sallama alayya fa adraka ma'mulahu. Barang siapa orang yang membaca salawat salam atasku, maka akan bertemu dengan segala harapannya, segala cita-citanya. Baik wahayang hasil sukses ya aya calon anggota dewan ieu. Seueur kana Kang awasan salawatnya. Alhamdulillah. Harita Kang Dadang Nasir Bupati Bandung minang kaditu kade ngaji bareng abdi. Kang Haji abdi kudu wiridaun Kang sholawat teh geder cite sing saloba-lobana. Mun bisa sapenting 100.000 kali teu mampu sorangan panggil kiai jeung santri sina maca cite di Ciparai teh di Rompok Salira. Dilaksanakeun alhamdulillah ayeuna janten Bapak Bupati. Sareatna tina getol maca sholawat teh sangat dahsyat luar biasa. Abdi kantor ngaos di Baros Cimahi eta centin harita teh nya aya nu geuring penyakit tumor ieu teh kedah di koperasi ku dokter bae sakumaha urang we 20 jutaan eta Kang Aan teh artosna teh nya sinina getol ngaji rutinan sok nyimpen cai aqua kieu simpen cai aqua kieu teh wih leueutkeun kanu gaduh panyawa tumor teh wih leueutkeun ari bisa bulanan deui bade dioperasi diparios deui ku dokterna colohok margi tumor dina awakna ical sama sekali teu aya total damang. Teruskeun kasih ibuna teh ieu naon dibere naon ieu obat naon jadi eueuh tumorna. Sareatana tah di inuman cai sholawat. Tuh sholawat yang ulah dianggap sepele. Tetap nu nyageurkeun ma Allah ngan cai mah hanya sababiyah. Nabi Ayub ge harita sareat damang tina panyakit teh dipasieun naon? Cai muslimin. Saur Allah tanjrakeun sampean anjeun 3 kali, tanjrakeun ku Nabi Ayub burial ceheran kaluar, terus washrab waqtasil. Pakai nginum, terus pakai mandi. Ayub cager bisa ku Allah mah tapi nabat make cai heula segala. Itu nyontohan ka urang dunia kudu make syariat, dunia kudu make perantara. Alhamdulillah. Teraskeun. Pokokna mah turutan ucing. Ucing hayang nanaon kabisana? Meong. Sok kucing hayang nanaon? Ucing mah udah kabisa. Hayang nanaon teh sok orok pipis. Lamun panangan Pak Haji can nepi ka namik tong eureun orok pipis. Orok BAB. Bae kumaha urang. Ibuna teu aya gugal bobo budak teh ibuna teu aya. Orok hoyong nenen. Salimul api hoyong nenen. Aing mah teu wa ieu. Urang mah langsung wa salena. Urang ge hayang nanaon? Sholawatan cenah. Ngan kada ibu-ibu lamun nyuguhan ka kiai ka tamu nya bahasa susu tong diobi kudu sanes. Ulah cara kejadian abdi ngaos di Lembang pernah ya mah dina teh pandai susu itu Pak Ubara urang ditu tuh seueur susu sapi perah abdi teh calik da cangkeul aing nangtung wae tuh Pak Kiai bade teh manis bade kopi bade pinareup atuh urang reuwas nah cek teh pinareup meureun maksudna mah susu ngan sopan bahasana. Ari abdi kan jalamina teu seueur ngemut panjang gitunya. Acek abdi teh biasa tuh pinareup we cenah teh. Ai cek si nu eta teh nyungkuhan teh bade ditotor bade disedot. Cek urang teh awias ditotor we, teh uing dibawa ka kanang sapi aing keluar. Mata geus susu mah susu we. Linda mau kemana Linda? Duduk Linda. Linda mah jalan-jalan aja
Alhamdulillah. Teraskeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi uih ti dieu sing getol maca salawat mah bari ngadeg diterima, bari calik, bari emak, bari sila, ngagoler bade bobo ditampi. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahkan tukang salawatan Kang Rian, Kang Dahlan itu luar biasa, melam yamut hatta basyarahu bil jannah. Moal waka dicabut nyawa ku Gusti Allah sehingga dibubunga heula tukang salawatan bil jannah ku surga. Nyeri dicabut nyawa leuwih nyeri tibatan kulit doma dilaan tina dagingna, tapi nyeri dileungitkeun ku Allah digentos ku indahna kaayaan di surga. Tinggal ka dieu lamun urang hoyong cinta nama ka Kangjeng Nabi, nomor 2 adalah baca sejarah Kangjeng Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Betul? Betul? Urang hayang naman cinta ka Nabi, ada sejarah atau dibaca. Teu apa agungna Nabi, teu apa hebatna Kangjeng Nabi Muhammad, rek kumaha mahan cinta urang. Leres henteu? Leres henteu? Sok sapoe baca 2 lembar atau loba teuing. Meuli sejarah Nabi, bukuna aya ngan saukur 100.000. Colohok 100.000 ikan sejarah Nabi mah. Ari HP 1 juta ge ditebak. Kenapa HP 1 juta kabeli? HP 500.000 kabeli. Ari buku Rasul aya sabaraha? 45.000. Tidak ieu maneh nyoba naon? So jadi deui. Aya wae aing mah teh mah bae cenah kumaha tuh. Teraskeun wae ieu teh. Teraskeun ieu teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi uih ti dia kada naon cenah meser buku sejarah Kangjeng. Supaya apa saha Kangjeng? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang tawisna tinggal di ka dieu. Rambutna Kangjeng Nabi teh tidak keriting, tidak lurus, tapi ikal. Terus ieu tah naon ieu teh? Halis teh ibu dugi ka dieu teh hampir kena. Hideung luar biasa. Terus yeuna sampean Kangjeng Nabi licin, lemes, nepi ka cai teu tiasa nempel dina kaki Rasul. Saking ku halusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raraina leuwih kasep tibatan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf teh hanya setengah dina kasep Nabi Muhammad SAW. Kakasepan teh 100%. 50% ka Kangjeng Nabi Muhammad, 25% ka Kangjeng Nabi Yusuf, 25% dibagikan ka miliaran jelema nu aya di alam dunia. Tah urang mah itu 25% dibagi miliaran beungeut teh. Matak nyawa aja sakieu bentukna nu leuheung teh urang Pakistan meureun eta dia. Leuheung teh urang India kitu teh, urang eta Libanon tanu panggelis nama Libanon. Aduh Libanon mah luar biasa. Ieu teh ece hejo. Ieu teh beureum tanpa make lipstick. Gelisna teh luar biasa. Nepi we ka Indonesia, Linda duduk Linda. Udah ke airnya ya, sok duduk lagi. So nggak apa-apa. Duduk lagi aja. Udah duduk cepetin mau kemana? Alhamdulillah. Dadah Linda. Sarwana dadah dia. Teraskan itu teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskan itu teh. Salajengna tinggalin ka dieu Kangjeng Rasul ubana mung sakedik jenggot sareng dina mastake teh mung aya 14 muslimin. Sapali nyebatkeun mung 20. Satu uban itu adalah satu cahaya di hari kiamat. Satu tumbuh uban, satu kebaikan, satu dosa diampuni, satu derajat diangkat Allah. Maka uban itu makruh untuk dicabut. Kene antepkeun, lamun urang nyabut uban, sarua jeung nyabut cahaya engke dina poe kiamat. Tuh subhan. Alhamdulillah. Hidungnya mancung, pipinya datar. Tong culang cileung tinggal di ka dieu. Pipinya ka dieu datar sae pada urang mah irung jeung pipi teh mancung sarua. Dadak teh baruku.
Ayo. Saya imadul dulur subha. Eta hayang apa nu kali itu hayang? Baca atas sejarah Kanjeng Nabi. Kitu subha. Kantos Kanjeng Nabi nuju sujud dina salat. Kumusuhna di alungan tai onta 2 kintal. Cobi bayangkan nuju sujud. Badana seep katutup ku tai onta. Sadayana ngamak. Kemakan Rasul tekengeng dibalas wios dacan apaleun coba Kanjeng Rasul. Pernah Kanjeng Rasul tiap pada netepan ke masjid subuh di jalan selalu diciduhan ku di jelema. Cuh lain ciduku jeung rehakna tah. Kena kana pipi gamparan Rasul diwasuh tos angkat deui teu ngomong teu naon. Nah hiji waktos anu nyiduhanana teu aya ditetaroskeun. Manawi uningannya biasana abi bade tepan sok anu nyiduhan ayeuna teu aya bumina palih mana bilih teu damang subhanallah diwartosan we palih ditu alamat apa itu di sumpingan Rasul nyanak roti 3 potong begitu dugi subhanallah seengal damang katuh jadi gempor tanu gering teh nu dipikang ewa pisan malah datang bahkan batur mah cara ngalongok ieu heulana ngalongok sing engal damang ayeuna nangis itu nih dongok gamparan nih hebat-hebat teh akhlak teh nu sanes teh acan ngalongok saida pangeulana pang dipikeun ku abdi malah pang payuna nu nyaah ka abdi harita keneh eta jami lebat agama Islam tuh kunaon tah ku akhlak anu akhlakul karimah hayang apal nu kitu hayang baca tah kumaha tah sejarah nabi engke bakal namaan cinta ka nabi kita baca ya Nabi salam alaika curucut ya soca teh emut kana keagunganana tina hasil sejarahna dibaca itu dibaca na kumaha mata salamat ya Nabi salam alaika Allah mewek inget kan nanti awal teh aya da teu dibaca sejarahna tak kenal maka tak sayang nu karasa ku Pak Haji ku mineng memperdalam Nabi Muhammad kieu ge Kanjeng Rasul makin aman makin asa urang naonan di hadapan Kanjeng Nabi teh makin teh makin Upin Ipin mau kemana? Duduk sama teman-temannya duduk. Nah, duduk di sini sama itu. Nah, teraskeun tilu. Nah, tare anggeus ngaji teh ya. Jam sabaraha ayeuna? 10 menit deui. Bae kumaha urang. Hayang nepi ka jam sabaraha? Hah? Ka subuh tambahan si amplopna. Kang Asep tong manatet ka urang Asep naon maksudna? Haji Apip lain mubalik amplop, Salimul Apip paling geuleuh kana amplop. Ki aing amplop teu. Tuh tanyakeun Haji teu beukeun Haji Apip amplop. Hah? Saha nu ngomong kitu? Urang mah teu ngomong watiti kada peuteui watir urang mah mikiran nu karalitu. Kitu. Loba pikiran naon? Sabiasa. Da panitia ge boga pikiran kitu mah. Alhamdulillah. Sorry Sep. Teraskeun ieu teh. Piduana Pak Hajinya sing sehat. Berdua wengi kamari mah teu tiasa ceramah tos beres ngaekeun muludan di Masjid Raya Jawa Barat kamari Senen. Wih teh namru ibu-ibu kamari mah 5 tempat teh sumping. Ika dieu teh maksakeun alhamdulillah di Pasianda mang deui. Di dieu teras ka kota Purwakarta, di Purwakarta teras ka Padalarang teras ka Batu Jajar 3 tempat deui. Alhamdulillah teh proyek teh teu lirehan aya we. Sumuhun alhamdulillah. Dipikir-pikir ku abdi hiji-hijina profesi nu teu kena ku krisis global iwati kiai. Sarajana mah asa nu nganggur. Di Jakarta aya 25.000 sarjana ekonomi nganggur teu boga gawe. Tapi di mana aya kiai nganggur? Proyekna aya wae. Ya sok tingali tinureuneuh nepi ka nu maot kabeh ka kiai. Reuneuh 7 bulan Pak Kiai pun anak teh 7 sasi hoyong pangaoskeun Quran malam Jumaah. Aduh proyek. Nya di abdi mah uhih teh sok dibere rantang. Beuna teu kudu masak manaon. Saya nerantang keluargana. Kedep porocot orok keluar aya ekah jeung nyekuran budak.
proyek deh pajengan cenah pun anak teh alhamdulillah si neng teh tos ngalahirkeun abi teh asa teu raos aya tujuh sajian ku pajengan ari nyukurana aku pajengan saudara malam minggu pajengan meh kompel keluarga sadayana aduh nah uih teh sok beda rantang gede sunatan geus sunatan datang ka saha kiai deui pake Sabtu nama cenah uleman ti ditu ti dieu malam minggu hoyong pangaoskeun ku Pak Kiai aduh proyek teh nya uih teh sok beda rantang gede aya jodohna nikah geus nikah datang ka saha Kiai deui Pak Kiai cenah eta cenah hoyong panapikeun panganten da itu nyerenkeunna Kiai asa teu raos pameh teu diwaler ku Pak Kiai deui aduh lila budak teh pae aing geus mau datang ka saha Kiai deui ieu ngureubekeun teh proyek di abdi mah ngureubekeun teh sok dibere boboko geusna teh ya cenah sahanya nu turun tiluan teh cenah si anu sareng Haji Saimul Apip cenah terus anterkeun teh boboko cenah nya eusina teh bakaka tahunna ge 3 nya aya tempe 4 tumis lagi haseum sawareh nya aya amplopan 2.500 dinten anjing ini sing parahe kabeh ulah sia ka mana wae ngomong sing panjang yuswa sadayananya masing panjang yuswa manya adi mah bunga lamun ningali ini katol ngaji simpati adi mah jadi nyontohan alus ke anak incu tapi dah ini merek naon deui ketang deui geus umur 60 70 asup ka pabrik da moal ditarima nangkring di jalan moal payu diasupkeun ka jero kubur jurig teh hayangeun mata ama geus karot mah sing getol ngaji we nya alhamdulillah teraskeun 3 katilunan cenah Pak Haji Apip naon sok dipidamal ku Rasul pidamal ku urang seperti contoh kebiasaan Rasul pada melana upami lebat ka WC sampean kenca awas da urang engke teh lamun ka WC teh ulah sampean ka tuhu ken kan ulah jol sup kenca ayo nanya, ayo mana hambat ku suku kenca ka WC kebenaran urang mah tah ulah kitu kedah diniatan Gusti abdi ngalengkakeun sampean kenca ieu teh sunnahna Kangjeng Nabi jadi kengeng ganyaran upami urang tuh injagi main AC Milan dulu main jagi nya akan bae kelas sabaraha aja kelas genep Umi di mana? Di Rende. Tepuk tangan untuk Rende. Cita-cita Ustad Injagi. Ajib. Sebatkan kasep supaya cinta namahan ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW tanda teh 4 udah terangkan ku Pak Haji. 1 ngagungkeun gagal. Cung nu lain sok kadijang da urang ngacung sok kadijang jalan aja hanya nyampe kowe mana lingi Warung Jati itu mana Cikalong tepuk tangan untuk Warung Jati Cikalong kelas sabaraha kelas 11 halo bal bating 2 SMK naon SMK 1 Purwakarta mohon cita-cita Kiai tadi Ustad ayeuna kiainya di kiai jadi sarkabe mah aing mana ngotot teu ketangkeun bae nya da rezeki geus diatur ku Gusti Allah nya sok sebatkeun nu 4 teh naon 1 memperbanyak membaca sholawat 2 membaca sejarah Nabi 3 naon nu dipidamel ku Kanjeng Rasul dipidamel deui ku urang ya 4 neraskeun perjuangan Nabi ajib luar biasa 100.000 ya. Alhamdulillah mangali saya saya mah alhamdulillah ngadeg namina saha Muhammad Rifki Hansyah kelas berapa 5 cita-cita Ustad keun bae sok Parian ti partai naon PDI Perjuangan ya tepuk tangan
Ya, 50.000. Salam. Alhamdulillah. Kedua Pak Ahmad Dahlan di partai naon neng? PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Persatuan Partai Demokrasi Indonesia. Ada eta. Nomor sabaraha urutna? Nomor 5. Ah, benar nomor 5. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Wah, teras. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sadayana. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun Angkat pandangan sadayana. Anta nurun fauqa nuri. Amin ya rabbal alamin. Anta iksiru wa ghali. Amin ya rabbal alamin. Anta misbahu suduri. Sadayana. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. keagungan Nabi, perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu agungna. Salawatullah alaika. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ikuti ya Allah. Ya Allah. Angkat pandangan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.